Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sararehat saderek santri Sunda. Mudah-mudahan sararehat. Jadi di dia abdi bade klarifikasi masihan terang ka sadaya penonton setia santri Sunda. Teh hilap oge rek ngahuturkeun nuhun ka penonton setia atanapi fans pokokna mah eta. Jadi rek masihan terang kieu. Saminggu 2 minggu kaharep rada jarang ngupload video ayeuna mah. Sabab naon? Sabab aya kepentingan pribadi abdi gitu. Jadi hampura pokokna mah. Pokokna mah hampura, pokokna mah aya kepentingan kesibukan tersendiri lah. Moal tiasa dicurahkeun ti dieu. Kayak teman curhatna ke Gusti Allah. Mudah-mudahan pokoknya mah doana we mudah-mudahan naon pamaksadan abdi sing dihasilkeun kasadayana. Sakitu bae wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.